Sampurasun pamiarsa sawatara informasi anu parantos ditataharkeun kureng-rengan ais pangampih kelompok 2 kelas 11 IPS 3. Sejen dadarkeun dina dinten ieu edisi Kamis tanggal 31 Januari 2018. Pamiarsa simkuringpun Erika Juliana Putri sejen ngadarkeun ibar salengkapna. Pasualan penculikan anak Yusua umur 8 tahun ngaranna Memi. Kejadian di Kampung Lama Pasar Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Kejadian katempo ku salah sahiji warga nu keur lempang. Janten langkung leuwih jelas kuring serahkeun ka wartawan Raffianda Safitri Azhara nu aya di tempat kejadian budak tersebut. Baik, nya Erika, pemirsa, di dieu abdi geus di lokasi penculikan budak nu bertempatan Kampung Pasar Lama, Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Abdi di dieu geus jeung salah sahiji saksi nu ngaranna Ibu Juminten. Silakan Ibu Juminten. Bu, kumaha kronologisna kejadian penculikan budak teh? Nya eta ibu teh kan keur mamapah haju ningali aya dua jelema eta mencurigakeun haju eta si budak leutik teh leuleumpangan haju eta geus dieukeun. Haju urang langsung gogorowokan we. Gogorowokan ka warga. Terus wargana kumaha? Atuh eta mah langsung ngaieukeun wae tapi na teu can terang lamun eta nama. Ya. Bu, urang langsung ka bumina korban penculikan teh. Oke, pemirsa, urang di dia langsung menuju ke TKP korban penculikan budak. Ya pemirsa, di dia abdi geus aya di imah korban penculikan budak. Ibu namina sareng saha? Sareng. Ibu bagaimana kumaha perasaan ibu pas budak teh diculik ku penculikna? Ya Allah, selulus hate. Terus kumaha bawa perasaan tehnya? Ieu bisa pisah di pasar. Ieu na abeng-abengan wae. Ya Bu. Ibu sing sabarnya Bu, pan budak teh geus kapanggih deui. Terus alhamdulillah bisa kapanggih deui, bisa aya deui. Ngaran budak teh saha Bu? Mei. Nya langsung bae pemirsa, urang ka polisi Leuwiliang ka Bapak Paujan. Pak, bagaimana proses kelanjutannya pelaku penculikan tersebut? Ya baik, alhamdulillah sekarang pelaku penculikan sudah kami amankan di Polsek Leuwiliang yang berinisial A dan F. Dan sebenarnya pelaku tersebut adalah buronan kami dari dulu dan sekarang alhamdulillah sudah kami amankan di Polsek Leuwiliang. Dan pesan saya kepada para ibu-ibu yaitu untuk selalu menjaga anak-anaknya, jangan sampai dibiarkan bermain sendirian. Dan ingat sekarang zamannya zaman jahat ya, terus harus saling hati-hati, saling menjaga. Begitu yang dapat saya sampaikan. Oke Pak, terima kasih. Pak, apakah boleh saya melihat pelaku tersebut di sel tahanan untuk saya wawancarai? Ya mari, kita ingin bertemu dengan pelaku, mari ikuti saya. Ya, ini adalah ruangan sel pelaku yang sudah kami amankan yang berinisial A dan R. Jika ingin melihat, boleh saja silahkan. Pemirsa, di dieu abdi geus jeung pelaku penculikan tersebut. Pak, berapa lama Bapak sudah melakukan penculikan seperti ini? Kurang lebih 4 tahun. Karena sebab apa Bapak melakukan penculikan kriminal kayak begini? Karena kebutuhan ekonomi yang cukup besar. Bapak apa kapok sudah di penjara seperti ini? Kapok. Oh iya, baik. Sakitu bae kronologis penculikan budak teh. Urang lajengkeun ka Erika nu aya di studio. Turun ka wartawan Raffianda Safitri Azhara atas informasinya.
Dia jantan lenyepanan kanggo urang sadaya nawakilan ais pangampih kelompok 2 kelas 11 IPS 3. Simkuringpun Erika Juliana Putri, sejak amit mukir amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kisahnya eta. Assalamualaikum. Salam. Paus. Per. Kemana, Mang? Alhamdulillah, Kelebat. Per. Siap. Per, kumaha kabarna? Damang Jan, ayo Paujan. Alhamdulillah urang oge damang lah. Ayo niatan naon tadi ya Jan? Ieu urang sedikit aya masalah, Per. Masalah naon Jan? Urang sorangan lah, urang teh ti keur bareto, urang hayang bisa nyanyi pas Roma Irama. Oh, nyanyi Roma Irama. Urang mohon. boga solusina. Naon eta solusina? Kedap-kedap. Oh, siap, Per. Ya orang gaduh Jan. Jan orang boga kendaraan ieu. Naon Sudah eta, bisa Per? nyanyi. Kendaraan ieu mah. Coba cobian heula Jan. Kumaha Jan? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kamu kan bisa nyanyi. Heeh, Per, urang heran. Emang i biskuit naon sih, Per? Ya biskuit Roma Irama. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Halo, Assalamualaikum. Salam Din. Kumaha kabarna? Alhamdulillah saya Jang. Sinarian nelpon. Aya naon ya? Jadi kieu Din. Urang neuk amang ka imah maneh. Kajen apa ulah Din? Parang saya non wae Jang. Nyawa satu reka dia maka dia wae Jang. Mun atuh hari kitu mah daguan be di Imah Udin. Tuh Jang, aya kitu mah. Kurang diantos hanya di bumi enak. Heeh, siap. Ieu OTW. Assalamualaikum Din. Salam. Jang, geus datang. Ya Din. Ayo geus segera kalabat. Per, salik. Nah. Tuh, mendin ka dieu. Aya naon ya? Jadi kieu Jang. Urang teh arek ilu audisi stand up. Tak urang teh bisa ngalawakna. Kumaha nya solusina? Oh, aya kieu bos kitu. Tenang Jang, urang boga solusina. Kedapnya. Neng, Kulan A, iya tamu pang ngadamelkeun pasuguhan. kedapnya. Oh nya tuh. Ya, mangga ditampi. Nya mun Neng. Adi sia geus sama. Jangan bisaan gue semua Itu bisa beja semoga ditekenal tuh. Eta mah di aing mau kueng di jero kunjung sia. Tajang, gara leuta sok. Ditampedin. Enggak. Udin. Upin ke sawah, ngusep. Wih, dan sia, Jang. Kueng becai bisa langsung ngalawak sia yang. Di kopi naon Din, kok bisa nggak lawak? Nah, Jang, mun maneh hayang nyaho ieu teh kopi lawak.
Jan? Mantap Bang. Begadang jangan begadang. Begadang-gadang. Adi saya geus sama. Jangan bae sebenarnya. Itu bisa beda semua kali ditekenalkan atuh. Eta mah di air mau kueng di jero kencing sia. Masuk ada. Sia. Di kopi naon Din, kok bisa ngelawak? Nah, Jang, mun maneh hayang nyaho ieu teh kopi lawak. Hiji pasualan penculikan anak Yusua 8 tahun ngaranna Memi. Kejadian berada di tempat salah ngomong aing. Ibegos ya. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi si pamungkas dina pidangan kelompok 2 kelas 11 IPS 3. Aya saur ti sepuh urang kacai jadi salewi, kadarat jadi salebaknya. Salah maaf sorry. Nya Erika, pemirsa, di dieu abdi geus di lokasi penculikan Pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. geus berahal dinten Bapak melakukan sifat kriminal seperti ini. Udah 3 tahun. Aing tekuat. Ya, video kecangan nih, itu kuat demi Allah. Parah. Sia, sama urang gede. Tega kau Iqbal. Tega. Teo teh.